Sekarang sedang menuju ke makam Prabu Jaya Perkosa yang berada di jalur bakti kutamaya ngempur mayungan himbar buana mulas rasan murah sajarah baheula taji malela pangwaris talata raja dangian sirsang abdi raga lirih pituana aji putih mangsa hibar luhungna di tembong agung ngahian nyiptana sumedang larang daya maneh kepok ngulih pakandangan ulah udan jagat naik sumadangan pusaka salakaraga warisan jaya perkasa ulah sirna diruksak dirogala naratas talatas sirna nyungsi ngamuara dinu sepi halimun di dayeuhur ngamban langit hujan ngentengan megan boda nutup jayana kapajaratan tutung di dayeuhur linduk nakudanan juang jadi ciri talatasan sang abdi raga lirih pituana aji putih mangsa hibar luhungna di tembong agung ngahian nyiptana sumedang larang mulasara daya maneh
kebok mulih pakandangan ulah udar jagat naik sumadangan pusaka salah karaga warisan Jaya Perkasa ulah sirna dirusak dirogahan nipis naratas talatas sirna nungsi ngamuara dinu sepi halimun didaya luhur nambahan langit hujan gentengan megang bodas nutup cahayana kapajaratan tutunggul didaya luhur linduh nakuda ulan jual jadi ciri talata sangyang awal dan yang tulus tu lebu